Tah eta mudah-mudahan urang ngadieu teh ngajulung teh karena Allah. Untung boboga budak di pasantren mah subuh teu kudu ngageuingkeun. Geus aya di mah tukang ngageuingkeun subuh ge. Geus hudang teu kudu nitah salat, urang mah jongjon we jeung bapana di ditu. Di dieu mah budakna dititah aya nu nitah. Lain nitah wungkul di dieu mah deui salat ge diajak di imaman ku abahna ge. Malah memeh salat ge dibenerkeun make kopiah anu can bener make kopiah acan teh budak teh budak saha teh. Makanya kopiah teh kahareup kitu tah. Jangan sujud teh pan ulah kahalangan. Kudu dikadieukeun. Kita ngomikeun kopiah isuk eta kitu deui. Eta bener. Lain sakalian kita teh salalawasna. Kita ngajajal salat. Tah sakola ini ti kobongna mah. Guruna nyusul budak eueuh. Nah da ini teh jangan teh aya dina munara masjid ngaringkuk euy. Urang mana maneh urang Karawang. Ya ampun. Teh Karawang mana teh. Nah budak aya nu kapanggih di Walungan.